saya nginum. Junet. Naon si Abdul manggil Junet tiga doyang di pom. Dasar ngapustan kamu awal marah si yang bikin di Gusti Allah. Eta irung si yang ditolak maksa murai. Tapi budak mah teu pantas minum alkohol, mana mah pantas lagi minum Alteco atau ayang Kinder Joy. Nah, Kinder Joy mah harga we 11.000, sina teh sapira sing dirambeduk. Atau ayang es krim, jangankan es krim dul. Eskalator ge dibeli ku bapa mah dalam duit ieu tah ge didinya aya kulkas, didinya dispenser, wastafel, CCTV, pokona mah kabeh dilapis make emas 24 karatan. Aya duitna. Oh, tah masalah nama dul duitna keur saat tapi insyaallah jadi bakalan terwujud. Di mana duitna? Berapa? Leun maneh mah ayeuna teh bapak keur bisnis tangkil jeung Mang Emo. Mang Emo nu ngawa tangkilna dina tangkal, bapak nu ngajedog di handap ngopi gitu. Piraku kumaha? Lieur aing ah. Geus aya nama maneh keur anterkeun tuh kue semprit jualkeun ka bimbing, terus bebeja ka bimbingna kudu payu kitu kabeh. Aya buruhna teu? Ayang ge do gulung. Cius mie apa? Mie goreng tanah ulusiah kana tambul. Maneh keriting geus juga bulu baok sia mah. Pak, aya gosip ya si emak kamari selingkuh jeung supir truk jalan-jalan masuk. Kamari? Oh, gitunya, teu paduli selingkuh jeung sawai ge da tiba lagi geus cai ieu. Hah? Jika bapak aya roman cemburu ka si emaknya. Oh, jadi cek mana bapak teh cemburu gitu. Sorry nya. Cemburu itu hanya untuk orang yang tak percaya diri. Ayeuna bapaknya tak percaya diri. Geus saya nama siapa ngomong wae, sok sotoy sia mah. Geus saya nama geranterkeun tuh ke semprit. Eta na keresek ari kue semprit, kue apem jeung jala. Terus ke si anterkeun lamun maneh teu apa warung bimbing, maneh tinggal indit ka lapang desa ke aya jalan ka kiri kan. Maneh belok ka kiri ke lempeng sameter aya ka kanan belok ka kanan ka kiri di pokona sok ku bapak di waktuan dah 30 detik. Hakan sia tah. Jalan lieur nyasar sia teh lah. Sia anak aing lah ya, atau anak jin sia. Cik, nulu anjing beak, eta anterkeun ka warung bimbing. Jauh. Iya, eta hareupeun imah pawahyu deukeut. Oh, aing curiga ya. Jigana sia teu emang teu niatnya sia manganterkeun ieu kue semprit ka warung bimbing da aing apalna pikiran maneh peda maneh teh teu pangleuikeun alkohol ku bapak jadi teu dianterkeun. Ih, pan di testing heula, dicobaan samemeh dijual. Testing? Keur testing? Sok ayeuna ge maneh ku bapak di testing samemeh ka ditu. Maneh cicing tong ka ditu soalna di testing heula. Sia cicing heula ngajedog. Siapkan pertahanan terbaikmu.